Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Faslun ari ieu eta hiji pasal alamatul bulugi. Ari pirang-pirang cirina balik. Eta salasun ayatin. Eta taman khamsa asyarata. Sampurnana 15 naonana sanatan tauna. Bidzakari pikeun lalaki wal unsa jeung awewe. Wal ihtilamu jeung kaduana tina cirina balik eta ngimpi jima, ngimpi bersetubuh. Bidzakari pikeun lalaki wal unsa jeung awewe litis sinina karna umur 8 tahun. Litis sinina karena umur 8 tahun. Wal haidu jeung katiluna tina cirina balik teh eta haid. Bil unsa di awewe hungkul litis sinina karena umur 8 tahun. Paslon ari ieu eta hiji pasal alamatul bulugi. Ari pirang-pirang cirina balik eta salasun asyarota eta sampurnana umur 15 naonana sanatan tauna. Bidzakari wal unsa jeung awewe ihtilamu jeung Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alamatul bulugi. Alamatul bulugi salasun tamamu khamsa asyarata sanatan bidzakari wal unsa. Wal ihtilamu bidzakari wal unsa litis sinina wal haidu bil unsa litis sinina. Dina ieu pasal bade ngamuningakeun kana masalah alamah atawa ciri-cirina balik. Ya, ciri-cirina balik. Tah lamun aya ciri anu tilu ieu berarti nawiskeun eta si jalmi teh geus akil atawa geus balik. Geus sampurna akalna, geus balik. Sing balik atuh gitu kan bari basa. Lamun tingkah batur teu sesuai jeung urang teh, urang sok ngomong itu ka batur, sing balik atuh teu balik pisan barang gawe teh. Nah, eta balik teh nandakeun cirina jalma geus sampurna pemikiran anak akalna. Tah ieu ngabogaan ciri tilu. Tah ciri anu tilu ieu atawa salah sahiji
tina ciri anu tilu ieu maka dihukuman eta jalmi teh geus balik geus sampurna pamikiranna. Mana nu kahiji tah ieu anu tilu ieu pihakil unsa wa isnani pihakil dzukuri. Dina anu tilu ieu kabagi kana dua. Hiji aya anu am, nu kadua aya anu khos. Naon anu am? Ari anu am teh anu umum. Anu am ieu anu umum ieu bisa tumiba ka awewe jeung bisa tumiba ka lalaki. Tuluy anu kaduana aya anu khos. Ari anu khos mah eta mah khusus kanggo istri hungkul. Mana cenah eusina anu dua. Eusina anu dua cirina balik anu kahiji nyaeta amtakuna tamamu khamsa asyarata sanatan. Hiji sampurnana umur 15 tahun pil zakari pikeun lalaki wal unsa jeung pikeun awewe. Hiji cirina balik teh umurna geus manjing 15 tahun rek awewe atawa rek lalaki. Nu kaduana wasaniha jeung ciri anu kaduana tina cirina balik teh nyaeta wal ihtilam. Al ihtilam hartos nama ngimpi. Ngimpi ya, ngimpen. Biasana hari ngimpi ieu teh nu dimaksud ihtilam di dieu ngimpi jimat. Ngimpi bersetubuh, ngimpi hubungan badan, ngimpi tah ngan numutkeun dina katerangan mah antawis lalaki jeung awewe anu pang sering-seringna ngimpi nyaeta lalaki. Lalaki mah dina sabulan pasti we ngalaman sakali atawa dua kali mangimpi jimat nepi keun ka kaluar cai mani. Lalaki teh mun awewe mah langka jarang beda jeung lalaki. Naon sababna? Tantos aya perbedaan. Ya, perbedaan ari awewe mah najan tara jarang kaluar oge syahwatna ku Allah dijieun salapan. Awewe mun lalaki sanajan sering kaluar syahwatna ku Gusti Allah dibanguli syahwat lalaki. Cuman aya perbedaan ari awewe sanajan syahwatna salapan ngan pedah ditutupan ku kaeran. Awewe lamun lalaki sanajan syahwatna hiji dibuka kaeran gitu. Kaumumanana dina rumah tangga anu panggeulana ngajak intip teh lalaki jarang tak 99% awewe saalam dunya sakolong jagat anu ngabogaan salaki jarang awewe anu nawaran tieulan ka salakina. Barade ieu ka salakina teu.
eta teh kaumumanana 99% nu pangeulana ngajak ka pamaha nu ngajak teh nyaeta lalaki. Jarang awewe anu ngajak teh heula. Itu tak harus nama neke jaga tos rumah tangga tos rapi cobi sanajan era sanajan gengsi teh awewe ngajak tiheula ka salaki teh era we intina mah era jadi mangrupikeun kahinaan perasaan teh gitu. Lamun seorang istri menawarkan dirinya pertama terhadap suaminya di ngarasa hina itu mulia di hadapan Allah. Lamun seorang istri yang solihah itu adalah menawarkan pertama kepada suaminya. Barade itu tanya barade moal begitu cek salakina moal ada gitu. Ya mah kudu lalaki we tukar toker heula. Awewe mah api-api pura-pura. Ngan beda bisa dikacirikeun lamun awewe hajang tukeun bae kan. Ya mah dibejakeun gitu. Bisa dikacirikeun awewe mah lamun keur hayang teh teu wani betus ngan peda tingkahna bisa dikacirikeun. Umaha cenah bisa ngacirikeun anak yang kewe alam. Laki bisa dikacirikeun. Rada-rada semu-semu di kos hayang dimanja gitu kan. Biasana tara puluhan lehem ka salaki daek, puluhan lehem ka salaki. Tah berarti aya kahayang tah. Aya kahayang hayang naon eta hayang eta. Ngan peda gengsi dirina awakna sorangan, lisana sorangan kudu ngomong membentus ngajak panggeulana ka salaki. Eta teh era moal-moal. Tapi lalaki teu gauleuh ka eta lalaki. Ngomong hayang teh hayang, tapi pas dilawan mah ternyata anu ngalehek panggeulana lalaki. Nu panggeulana eleh teh lalaki, siga nya we kitu siga hayam ieu teh hayam lisung, hayam peluk. Ai sorana mah halus ngomong. Yang peluk gitu kan. Tempo dilawan hayam kate, jebret ngalehek langsung. Elehan hayam peluk. Jadi si galunya gitu lisan nama si galuh tempo we taruh ngalehek panggeulana. Tuh beda jeung awewe tadi teh ngan awewe mah ageung ka isina era kudu dirayu heula kudu diolong heula da kare bae beda jeung lalaki mah teu gablek ka era sugan era hayang gitu dongmol urang anu mana gitu ka pamajikan ya awewe mah teh bulan sugan ngomong gitu ka salaki ayo atuh kitu we mbuh gengsi mulanya gengsi padahal eta teh nek alus nama asal kita ngajak di bade moal atawa lamun era aya nama aya wae bade moal kitu eta ge secara tidak langsung bilisan nandakeun ku caritaan kitu we atawa make audio mumpung urang kali tos bobo ieuna mumpung abdina masih kene can dulu barade moal jeung salaki siap dapat naon gerak gitu seperti itu terus mampu pada nanti tak dihantam sebenarnya pindakar wal unsan sampurna umur 15 tahun pikeun awewe jeung lalaki muka duana nyaeta ngimpi jimat ngimpi bersetubuh beda jeung awewe langkat lalaki mah sabulan 2 kali lah ngimpi jimat teh eta wajib adus nawaitul muslan lirokil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala
ditahan kok lamun sare di masjid buru-buru keluar lamun ngimpi teh soalnya anu ngimpi anu sok ngimpi nyata mah hiji ngimpi kieu nu kadua ngimpi bersetubuh eta sok nyata nyaan teh baseuna sok ngimpi kieu siga nu nya dina impian padahal eta teh kanyataan basuh jeung ulang calana jeung kasur teh tu dicarekan kolot teh siap mah jebro ngumpul kene atuh pada guru moekeun kasur esukna guru nyeusehan sorangan tanu kaduana ngimpi jima eta lolobana kanyataan tapi kabasi itu Pak ngimpi padahal eta teh aya sebabna salah sabio sebabna teh hiji lamun urang ngimpi jima kitu eta teh mungkin wae sameme sare urang tara ngadoa aya we hadir setan ngabarengan saling urang ngabayangkeun keur sare teh siga nya itu padahal cuma impian cuma karena lamun keur bujangan sing loba-loba ngadoa di ulah-ulah maksud seuing sakwat teh keur bujangan Allah puasa itu ulah mangsung amun geus boga pamajikan menaman pantes aya salurkeun aya keur bujangan sok lamun sahabat manteng rek kumaha tante baik we tante gif menjadi nah aya boga pamajikan menaman aya salur-salurkeun coba lamun bujangan sahwatna bangsa galobana lajur kitu wae rek kumaha ada gencet ku pake teu mungkin disidreuk teu mungkin sok kumaha keukeuh we kudu dikaluarkeun naon sabab mangkreng wae sahwatna tak usahakeun nya mun bisa mah loba puasa bujangan mah paruasa coba tuluy nu kadua raksa paningali lalu batin deuleuan jangan mah ulah batin dibayangkeun bayangkeun ngadeuleuh hiji perkara teh dibayangkeun parat jeung hatena yo lamun ningali poe jeroan awe teh mah dibayangkeun jeung bobogaannana kitu tah eta nu bahaya mangkrem sahwatna teh bahaya keur jangan ya tak sahwatna jaga sahwatna paningali ya paningali mimiti tina paningali bahaya nama tah paningali parat kawan bamper kana hate mangkrem we sahwat kalau bade deuleuan teh itu bahaya nya sahwat mah bisa kana kemang geus boga pamajikan mah teu naon mah nek loba deuleuan oge dina HP sudah rek koleksi nu kana tubuh boga pamajikan mah supaya naik gitu sahwat teh bujangan ulah loba deuleuan udah loba ditingalian nah eta wal ihtilam ngimpi jima ngimpi bersetubuh sanajan teu sampai ka inzal sanajan teu sampai ka ngaluarkeun cai mani tetep cirina eta budak geus balik sanajan nepikeun ka wa illam yakhruj al maniyah sanajan teu sampai ka kaluar cai mani tetep we di hukuman geus balik bidakari pikeun lalaki wa unsa jeung awewe litis sinina karena umur karena umur 15 tahun balik nah ieu anu khos anu katilu wasani suha jeung ari cirina balik anu katiluna eta al haid tah ieu khusus pikeun awewe sabab lalaki mah tara haid lalaki mah ngan pedah lalaki ngabogaan kehen pal kehen eta si kehen teh eta cek guru mah cek guru ya lamun awewe geus haid lamun awewe geus bijil getih haid eta teh cirina geus meujeuhna di asupan ke haid
cirina mun awewe geus head eta teh geus bejeunna eta awewe diasupan bejeunna motor nah eta tilu wal haidu nu katiluna head pil umsa pikeun awewe litis sinina karena umur salapan tahun eta batasanana kumaha cenah lamun umur sameme 8 tahun tapi geus kaluar head misalna umur 8 tahun 8 tahun 6 bulan pan aya ayeuna mah budak SD kelas 4 keneh dikurangi kelas SD kelas 4 geus kaluar getih head tapi umurna can nyampe umur 8 tahun kumaha cenah eta geus balik can lamun dina yuswana umur 8 tahun kurang 8 tahun gitu tah maka eta budak leutik anu umurna 8 tahun 6 bulan kurang dina 8 tahun geus kaluar getih eta lain di ngaranna getih haid tapi ngaranna getih istihadah getih kokotor getih penyakit loba aya budak duka faktor makanan benernya duka faktor kumaha kitu ngan anu jelas mah ayeuna mah faktor makanan faktor makanan ayeuna mah faktor dahareun ya budak ayeuna mah aku SDG geus gede kelas 2 ge parangling awakna komo masuk SMP eta teh pangling dahareunana budak ayeuna ciga hayam negeri gitu dipur aya geratan nyawa HP yang menjar coba lelehan sare pantes budak teh gede kos hayam negeri coba tinggal beda aja hayam kampung rasana ge beda hayam negeri jeung hayam kampung ayam bakar kampung jeung ayam bakar hayam negeri beda lagu keneh ayam bakar hayam kampung dina rasana ge beda bieu hayam negeri mah hayam kampung mah peungkeun namun sababna hayam kampung mah loba gerak wayah kitu yeuh tadi jam 3 teh geus liar ka mana ongkoromo jam 3 teh geus kegelepokan kelepok gitu tah jang-jangna geus macokan ya wah kitu yeuh geus ngoreng komo aya boga anak hayam boga anakna teh salapan geus ngoreng wayah kitu yangan hakaneun hayam lain ku hayam urang mah pantes we nya hayam mah teu dibere akal ku Gusti Allah tapi anakna salapan kaparapan kabeh ngahasilkeun urang mah ya Allah mudah-mudahan lamun teu bulan puasa komo lamun teu ngaji ieu prek sakola libur panjang model ayeuna heug teu ngaji coba bayangkeun coba teu puasa bayangkeun ieu geus udah can aing sabari mudah-mudahan tibla-tibla tuh diantar elek padahal hayam mah teu dibere otak teu dibere akal ku Allah dibere akalna akal tabi'i urang mah akal goriji bisa mikir hayam mah teu bisa mikir dibere modal lagi tibang oge pamatuh jeung suku kitu ge sukuna teu bisa ngumpul ngoreng ngumpul aya teh hayam ngumpul sangu hayam nyekal timbal sugan hayam ieu heueuh tapi naon modalna pamatuk jeung suku nyakaran korek ya coba jelema dibere akal dibere awak dedeg pangaden anu sampurna tapi loba keneh anu kalaparan lamun dipikir-pikir berarti hayam ningali loba leres teh sok napakuran jeung urang Gusti eta anak masalah apa dibang modal pembantu jeung suku nah gitu luas dikoreng eta digorowan anak nyalampurkeun anak teh nu jauh teh anakna keur neangan hakaneun induna keur ngoreng manggi meureun nya manggi naon manggi dahareun eta anakna digorowan nyalampurkeun bareng Allah yang eta khusus ke nya umur 8 tahun sabab naon Siti Fatimah ge nya istrina Sayyidina Ali itu Siti Fatimah
ditikahna ku Sayyidina Ali teh dina yuswa 7 tahun. Dina usia 7 tahun Siti Fatimah ditikah ku Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Cuma dina salami 7 tahun sampai ka 8 tahun teu kenging dibobohan. Can bobohan. Tanembe dina pas yuswa 8 tahun kaluar getihet nembe dibobohan ku Sayyidina Ali. Tadina salami 7 warsi umur 7 tahun ditikah ku Sayyidina Ali dugikeun ka 8 tahun jedana 2 tahun teu dibobohan teu sarepan. Nembe dina yuswa 8 warsi nembe kaluar getihet nembe langsung dibobohan. Dan katausna mun 8 tahun sekeun teh subur rahim teh lamun istri head subur subur antausna